Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, Alhamdulillah kang arit muji syukur kakersana dat ilahi robbi. Arit biasa nepangandai mitra-mitra sadayana dina acara dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu nyanak judul Cinta Ditolak Dukun Bertindak seri ke-25 nya mitra-mitra. Aduh tekara sokes karangan Kang Arit Bentar. Kamari teh nuju ngobrolkeun si tarang sareng si Kardunnya nyaeta nu rencana ngobrolkeun kamana milarian jalma nu tiasa nyantet atanapi ngaguna-guna bobe ku bahasa ieu nama. Kitu mitra-mitranya pikiran si tarang mah ningan anjeunna nu ditolak tapi daneng siti ge teu nolak sapajodogan secara baik-baik. Nanging model si tarang mah henteu introspeksi diri yen eta teh kelepatan di saha. Eta kang gambaran urang sadayana nya. Supados teu nyangkolong teh kana waktu semangga ieu cadonge Sunda urang kawitan bae. Der ya wayahna we sing sabar geus rek dikumahakeun deui. Da intina mah lain nganung harti urang teu karuja kitu cek si Kardun. Si Kardun ngomong kitu teh ya lain ku masalah si tarangku bager-bager teuing, tapi ari jiwana tos nyobat mah mitra-mitra benten. Upami urang sapapait sama manis saling belaan, pokona mah sesah we namina jeung sobat anu memang tos sagulung sagalang mah sesah. Jadi si Kardun mah ngarasa watir we kak sobatna sanajan cek hate leutik mah hate leutik si Kardun dan memang si tarang teh salah ku cara kitu teh. Da memang ari ngaran awewe geus mungeun mah nyarek dikumaha deui pan ari mode si tarang mah kekepeteuke da ku ngarasakeun boga dunya nya Don. Pokona malah bantuan wae urang dangan hiji-hijina maneh anu ngadukung ka urang anu karasa ku urang kanyahna. Pan maneh mah rek beurang rek peuting kurang diajak estuning daek. Urang kege lamun dina hasil datang tuh urang ge boga pikiran ka didinya Don. Kitu cek si tarang. Dina nyaritana ayeuna mah rada lemah. Semu anu dumareuda. Atuh ngadenge kitu mah si Kardun teh meniasa kagagas. Nah memang si Kardun ge boga sobat teh ngan syukur si tarang. Tadi nama can nyobat jeung si tarang loba anu nyobat jeung manehna teh.
ngan saprakna si kadun nyobat jeung si tarang. Sobat-sobat si kadun ayeuna mah ngajarauhan pokna teh don lamun maneh sosobatan jeung si tarang geus eureun jeung urang. Tapi lamun rek milih urang ulah milih si tarang kitu. Ari si kadun milih si tarang lain naon, pang nama bapana ngadon usahana atawa ngagarap tanah anu bapak si tarang eta anu jadi beban. Tapi dah salila ieu mah si tarang can pernah ngacewakeun ka manehna. Boga rezeki boga naon ge ari ka manehna mah estuning teu loba perhitungan. Masalah eta mah gampang rang. Masalah kitu mah teh jadi masalah ari keur urang mah. Ngaran didinya ngabutuhkeun urang siap we, urang mah pasti sampai ka mana ge kurang dibelaan. Kitu cek si Kardun. Intina beres sumanget ka sobatna. Naon don, naon pisan. Bari ayeuna mah hayu orang neangan deui dukun anu sakti. Ayeuna mah lain kudu dipelet sisiti teh. Tapi cek orang mah kudu diteluh. Geus kayan kieu mah. Kitu cek si tarang. Atuh ngadenge omongan kitu mah si Kardun rada ngahuleng. Pok si Kardun nyarita. Lain rang. Ari masalah keur neluh mah urusan neluh lah, urusan warajit guna-guna orang teu apal. Tapa urang mah nu kalaritu mah daeng di mana jeung urang mana. Tapi lamun bapak urang sugan eta ge sugan apaleun, sugan ngadengeun. Kitu cek si Kardun. Lah emang si Kardun teu apaleun ari masalah ilmu taluh mah. Ya atuh da si Kardun mah si tarang ge budak kamari sore. Pok si tarang nyarita. Nya ayo atuh. Orang katen maneh Dun. Orang nanyakeun ka bapa maneh. Sugan we bapa maneh mah apal masalah kitu. Ada apa maneh mah pengalaman lain naon da urang mah sabaraha mah jokot dasar kitu teh ko bakatku nyeri jeung perih. Kitu cek si tarang ngajak ka si Kardun nyaeta ka Mang Arman. Nya hayu urang ayo. Lah bapak urang aya keur di kebon anu pipireun imah teu jauh. Da kabeneran cenah ngomongna marek ngalihui. Ayo Don. Atuh anu saterusna duanana tuluy arindit nuju ka imahna si Kardun. Teka catur di jalana si Kardun jeung si tarang geus nepi ka imahna nyaeta ka imahna Mang Arman. Tuluy si tarang jeung si Kardun nyamperkeun ka Mang Arman anu harita keur aya di kebon nyaeta anu di tukangeun imahna. Harita Mang Arman bener we keur panen nyaeta keur panen hui.
Allah mitra-mitra eta hui teh meuni bararadag mata kresep anu ngala mata kresep anu nampo ari hui teh hui boled pan rupana teh aya nu ganola aya nu koneng aya nu semu beureum rupa-rupa we da Mang Arman mah dina meuleum hui teh teu khusus hui Cilembu lamun baheula mah teh sanes hui Cilembu mirip hui suuk mitra-mitranya hui suuk nya ku sabab ramena nya disebut teh hui Cilembu pan hui Cilembu mah dina melakna ge dina taneuna teh taneuh anu bear anu ngepros anu ngandung gemuk lamun dina taneuh anu bode cepel kitu mah taneuh hideung taneuh beureum jadi tina perkembangan teh hese pokona mah lamun eta hui dibeuleum wah geus kabayang muruh mui pulena bararadag teh sanes bohong mitra-mitra bobohan Mang Arman mah dina melak teh digali gitu untuk asal-asalan dia melak teh setengah meter eta teh dipencuk da ka handap teh atuh Mang Arman ninggali Sitarang kadinya reg Mang Arman eureun heula dina ngalihuina anu saterusna nyamperkeun ka Sitarang Aden aya peryogi naon Aden maneh anu penting pisan padahal mah pameka aya peryogian ka Mamang mah atuh teu kedah Aden anu ka dieu kantun Mamang we anu ka ditu kitu cek Mang Arman rasakeun heran pan biasana ge lamun sok aya naon teh sok talatah atau kumaha tapi ya mah langsung ngurumuy Mang Arman ge asa kaisinan nya Mang orang aya viobrolan aya pangabutuh ka Mamang teh kitu cek Sitarang mangga Den atuh Aden urang dilebet we di ditu di bumi da di dia mah aduh kalalotor kieu kitu cek Mang Arman ngajakan ka Sitarang jaya tak ngobrolna di jero imah Mang kan bae di dieu we di saung di dia mah genah-genah atuh bari angin ngahiliwir kieu bae tong di jero kitu cek Sitarang bari kituna teh Sitarang muru ka saung atuh anu saterusna dituturkeun ku Mang Arman jeung si Kardun anu saterusna tiluanana dariuk dina saung teh mitra-mitra meuni garenaheun jeung meuni lalega we are di jero saung aya termos sigana Mang Arman khusus keur nyu kopi da harita kopi ge aya ngagololer aya tekona ge teko badag nyaeta keur cai teh malahan mah aya boboko sangu katampo da sangu teu kena can dituang deungeunna teh aya jengkol waras aya sambal tarasi aya asin peda aya sepan we katempo daun gedang pucuk gedang jeung daun sampe katingali oge aya pindang tempe tahu sangu ketan weh dina piring meuni sapiring mentung
Pok si tarang nyarita, kia mamang, orang rek minta tolong, sugan jeung sugan mamang bisa nuduhkeun atau apa, di mana aya jalma anu bisa neluh, nyaeta anu bisa ngaguna-guna, kitu cek si tarang. Si tarang dina nyaritana geus teu didingding kelir, teu aya basa-basi baladug we. Da memang tujuan anak kadinya. Mang Arman meni ngahuleng. Mang Arman ngahuleng salila-lila. Mang Arman ngahuleng bari tarangna kaciri meni kerung. Sigana mah keur nginget-nginget. Yang pang-pang nama Mang Arman ari dina hate leutik nama galecok. Aon cenah ieu si Den tarang nananyakeun masalah kitu keur naon deui jeung krek leuh saha. Tapi Mang Arman dina mikirna teu teterusan. Pok Mang Arman nyarita, ari anu sok neluh mah Aden, mamang kirang paham. Mamang intina mah teu apa ari nu kararitu mah. Nanging mamang pernah nya eta ge ngadangu sapintas duka ari rasentena mah. Tapi bahasa mamang ngadangu mah da memang jelas pisan. Nyaeta di daerah Cimelang, Gunung Batu, aya anu namina Aki Hegar. Nyaeta Aki Hegar teh hiji sepuh anu tiasaeun dina urusan teluh santet. Tapi da mamang mah teu acan ari kaditu mah. Da mamang mah ngan sabatas beja. Nanging da saupami naroskeun Aki Hegar mah moal birek da tos tenar tos pada terangeun di daerah Cimelang mah. Kitu cek Mang Arman nerangkeun. Mang Arman nerangkeun sak kanyaho manehanana. Oh nya nohon mamang, ari geus kieu mah nya duka isuk duka pageto mah urang rek kaditu. Kitu cek si tarang. Beungeut si tarang semu marah mai atoh kacida. Menang beja menang kabar ti Mang Arman kitu. Mohon mangga Aden. Aden bilih bade tuang atuh. Tuh sangoma da ngajak ragu teh. Antaya rencangna naon kitu we. Asin sambal. Don eta Aden tarang pang nyenkeun caik bisire kopi. Kitu cek Mang Arman. Nawaran tuang ka si tarang sekalian nitah nyen kopi. Mang moal urang mah moal lahar. Tadi gedang geus di ditu geus sasarap jeung si Kardon. Kitu cek si tarang. Nolak ari dek bere tuang mah da manehna boro-boro hayang tuang. Ari si Kardon teu ada rese atuh gancang nyen cai kopi. Ari si tarang terus